didoakeun urang ka Gusti Allah urang jadi ustad jadi kiai loba nu ngahina loba nu henteu kudu dilawan ku sumut. Ya Allah abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titana ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musruk Gusti imannya nama supaya sadar nu takadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mata daratan henteu didoakeun kieu tek modal gitu tek musruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu mata doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara aja kudolia goni ya goni agnini jang sorangan baik aja datang sama miskin ge blon teh coba tah takut gitu jang sorangan baik atuh lain gitu ya muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa Gusti ya Allah ya mugis wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfir lana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina doa teh kakabeha di hakil Qur'anil Azim war Rasulil Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin henteu jang sorangan hampura Gusti abdi bapak abdi emak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi kawauh abdi sadayana Gusti pangcageurkeun abdi pangcageurkeun emak abdi bapak abdi dulur abdi anak abdi tatangga abdi sadayana kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina malah kadang-kadang kasorangan mah henteu nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara coba ge qalulan mu'minata nutamis lama utiya Rasulullah kabelah dina Allahu ya'lamu Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata tuh tadi ba'utiya Rasulullah kabelah dina Allahu a'lamu makan bahasa alamu didinya teh ceuk ahlina mun dijabarkeun teh ngahareupan hayasu teu sah nu sabenerna mah komo dijadikeun mafhum kapan hayasu mah zorof mun ku urang di mana zorof teh kapan di mana maude teh lamun dikatus ya Allah keun mah bakalna urang pagedrug mantak Allahu a'lamu hayasu rizjalu di salah hayasuna nu deuk diroba apa alamuna mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese tara aya ahlamu ngahareupan hayasu sebab hayasu mah zorof panjang geus sama kaditu mah nu ngaji ge puyeng komo nu teu ngaji tapi ieu istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu ku harajasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ya mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu fala wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup ji padi ceuk urang aya ieu we ditanya teh larang edan sugan teh bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah
menta lain jang sorangan, menta tulungna diri tapi jang batur. Gitulah para wali Allah. Nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat. Anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha. Sebabnya nana tilok nyumpahan. Ngeut ngapa bener doana ge ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabbi nya da bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna. Nyangakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu. Si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana. Lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mah mangke. Atuh si ibom teu sadar nyangakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar saha nu nyadarkeun Gusti Allah. Haji urang ngaku na urang ulah asal ngaku ka hijab deui. Asa tuh doa aing tuh aing teh mun puasana ge aing mah teu reurun. Hijab deui bae ulah ngaku kabeh nang Allah nang urang. Harokat wasakanat kabeh menang Allah. Kabeh ge nu menang urang asal urang ngaku menang urang silakan. Urang mah sakadar tugas ge titipan ilmu, titipan tenaga, titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah. Iyalah anu can parati asanang urang bae kabeh ge hijab beuki kandel ilmu beuki loba hijab beuki kandel. Mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kumaha ge. Dan mantap make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh ieu panas. Sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus. Aing henteu. Je ulah sambatkan ya. Je sarua ngadahar sangu. Nges pokoknya mah main takong heula aing jajan kukumaha. Nah, eta make ieu mah teu cilaka. Aing mah pokona mah aing mah ceramah heula. Moal kang urusan santri kayak nejen pondok kalau geus boga pondok boga majelis kakarak aing mah ngaji istiqomah. Salah lain gitu. Neuk nanaonan persaingan di lokasi. Neuleuna ulah make nu ieu tapi make karak rapi. Ancul-anculan batur iya tuh tenang bae. Nu ancul-anculan can puguh deket jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang mah Allah ditanya ngaji salat naon lah salat naon bae atuh pokona lain kitu aja nu puguh atuh henteu ieu mah nyeri hate bae batur ka mamana aing teu mending aing mah salat bae sakitu. Tah salat teu beres kamu ngaji. Pelampiasan. Aya ge baheula di Irak. Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae. Sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae. Kadua kapapanggil bae ku raja. Hajunya nama didengi ku raja. Urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae sepakat nyana nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangan nyana lah pokona coba sedangkan Abu Nawas mah kadeuleuna teh puasa nyana mah dahar unggal kadeuleu di warung kopi ngopi ulah kadeuleu di restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nyana mah Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot da com ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa kitu paus teh ahli tapa teu meunang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa aja nama puasa lagi geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam dah aya 2 genep 20 jam ahli apa ti ditu lagi mengkos gitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kapulyaan ente hebat amat ieu apakah
boga pagawean naon eueuh deui cak pastor teh lain urusan naon urusan dahar doang aya kitu ulama sapoe sapentingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti ulama nu mantep jelema kakak ulama muru bae sebab kulana tapak tuh dongeng Ma'rufil Qur'i kos kitu nu mantep Ki Ma'rufil Qur'i teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Bunawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teatah kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas waalaikumsalam aya naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ke urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas teh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas kayak urang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah geus aya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng atuh geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngaharewas gampang ditipuna ya lelah kajian itu ya berangkat lempang datang ke Zohor masing-masing anu Zohor anu tente kumaha agamana we datang ke Asar Abu Nawas lapar ya urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa iya puasa nu ieu urang puasa jadi opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas nek dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicepan cek ayo teu kuat teu kuat bener-bener teu kuat ya kita tanggal jam 4:30 teh Noel deui kieu dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahar oke teh wah eta mah oke cenah tuh kos gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah dah geus gerti heula bae Abu Nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya diberi ke masyarakat belilah 4 bungkus diudag ku Abu Nawas aya datanglah ka jam 6 begitu datang ke jam 6 disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka nu kecen Abu Nawas ieu mah bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente sarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ya ieu mah nang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh lah teu bisa Abu Nawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi teh gedeg ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudnya mah deuk dibunuh pelan-pelan ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya
di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus. Nu ngimpina kurang bagus makananna setik, nu teu ngimpi ulah dibere makanan. Cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi. Sebab moal bisa es mah lapar. Aing moal bisa ngimpi cak we. Aya bae cak Abu Nawas ya. Aing wah ya. Tapi tetap Abu Nawas bak dilokelehan. Siap teh Abu Nawas? Siap. Siap. Dan aing disungut mah sapira ngimpi. Padahal di hatana mah nek ngimpi kumaha. Jabal es aing ngajekeun teh. Jam 10 hari SKB. Jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae. Encan dahar can hees kana mah. Kuari pepetang ngimpi cek Kristen, Masya Allah, istimewa. Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya, waduh seakan-akan nembus. Kaulah aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen, ngobrol jeung ngamimitian aya agama Kristen, sehingga kebahagiaan luar biasa. Lain di alam nu ieu, tapi di luar alam nu ieu. Kideuk kabeh. Seorang budak. Wih, kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana. Eta mah geus kemegahan anu luar biasa. Lampu tapi caang, padon poe tapi caang. Teu nyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna. Kabeh kideuk. Pohara luar biasa. Geus urang kulama diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ke singgasana. Wah, coba singgasana istimewa. Dihandap ka luhur teh teu kudu make taraje jeung lip, diangkat sorangan ka luhur. Kahandapna kitu keneh sakumaha lip bae. Tapi eueuhna naonna? Hayang ka luhur langsung ka luhur, hayang ka handap langsung ka handap. Masyaallah. Menetah nu terbaik coba ye, tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik. Nu kadua bikin, nu katilu Abu Nawas ngimpin teh. Abu Nawas teh kieu kulemah ye. Aya ngimpi mah teu. Teu meunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah. Lain kitu cakeuna. Terkenal di dunia dimiliki zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas moal aya tanding Kangjeng Nabi Daud. Nya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabladieuna 1 hari puasa 1 hari buka 1 hari puasa. Nya nama geus moal aya 2 dah. Bener kan? Benar, Nabi Daud mah istimewa. Kulama teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah, hebat amat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol eueuh nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disuguhkan tamu. Kulantarannya ngajakan ka kula, maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyala di sarua. Akhirnya nyala badahar saya 3 kali puasa dibikeun kukula kabeh ya bea kabeh. Atuh palalomo kabeh akan ku sia ngimpi cekna. Aing ditipu ku sia. Bubar urusanna. Moal bisa Abu Nawas. Dibuluh untung namanya ada nu pararae atuh ya kadaharan eueuh duit eueuh ayo kusia geus bea kabeh aing mah teu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing aduh cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas ieu asupnya sayusibul ladzina ajramu saghurun indallah wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuannyana.
tak tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas balik aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah kan mah itu. Hebat biasa kayak Abu Nawas we eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas. Segala kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah. Tak gitulah ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara kajelema anu jahat ucapanana anu sangat menghina ka Kangjeng Nabi sogorun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara dibakal dalam kurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah bukti nyata malodar ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersikta jadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi mual aya tungtungna sehingga geus kiamat ge tetep nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa kurang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah di dia berangkat jam 11 insyaallah poe Rabuna naik kapal menuju Mekah gelombang 2 awal kemudian kloter 2 hiji kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula manggeus ngahampura kakabehan jadi urang libur selama 6 minggu balik kula insyaallah tanggal 5 jadi berarti Muharram hiji jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu kurang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae nah ieu mah genep minggu liburna alhamdulillahirabbil libur deui bae ya nah ieu bae deui tiket nangis dibeli visa nangis dibeli atuh bekal nangis disiapkeun geus teu kudu ngabekelan deui nah ieu mah kitu tinggal bekal doa eueuh deui ngan sakadar bakal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab beberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa yamnaun naumahu wa uklahu wa surbahu keur lempang mah kajaga tina sare kajaga tina dahar kajaga tina nginung ngaranna ge leuleumpangan aya duit eueuh jang nu dibeli aya barang eueuh duitna kitulah qit'atun minal azab nu mantap mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu anak hiji milu kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu Haji Mujiono milu Haji Firdaus milu loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikan-pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dipusawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haul urang ke ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji kitu insyaallah poe Salasa
balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon, dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jara rajab kabeha, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim